hayang rumah tangga harmonis bisa, hayang babarinangan duit bisa, bukan sombong kamu yang namanya bisa, yakin. Oh, nyebut bisa, yakin ke Allah. Wallahu indal bagi abdihi. Sebesar apa keyakinan kita kepada Allah, sebesar itulah pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi imaminal karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la islama illa ismuhu wala qur'ana illa rasmuhu wala masjida illa bina'uhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, ahli panaosan, musim kuring dipihormat, wabil khusus para alim ulama, aparat pemerintahan, nusami hadir, nusami dipihormat. Alhamdulillah kalayan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu urang sadaya kempel kalayan aya dina kasehatan, dina raraga silaturahmi, thalabul ilmi, sakantenan ngagaduhan maksad anu utami, takdiman wa takriman wa mahabbatan li Isra'in Nabi wa Mi'rajin Nabi, ngagungkeun ngamuliakeun mi'emut micinta kana waktos Isra Mi'rajna junjunan urang sadaya nabiyana wa habibana wa rasulana wa qudwatana wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah simkuring ngaraos bingah dina ieu waktos, walaupun kalau boleh jujur ya kan campur bingung salaresna. Kabingah ageng, kabingung gede. Bingah tiasa silaturahmi sareng urang tawang, leres ya teh tawang kan. Sareng urang tawang dengan wajah ibu-ibu yang tidak jauh berbeda. Tawang ayeuna matos janten kota mata wajar ningali ibu-ibu beli sakieu garelisna. Dan sakieu eueuh tamahna nih Bu. Yang penting sehat aja Bu. Daramang Bu. Asa kakara ngaji jeung jarudes meni hasa ditanya. Daramang Bu. Gara dua artos henteu anu henteu montong kari teuing da mal aya nu mere. Urang masalah kieu duit teu boga diajak beunghar hese diduakeun jiga teu percaya kana doa wayahna we wilujeng balansa haroyong beunghar haroyong dicanak beunghar ku caroge pinahkeun ka hareup salakina ulah sina cicing we di tukang ditawaran beunghar teu dibeuli. Bingah lah biasa silaturahmi sok sanaosna mean tapi da bingung nage loba. Bingung kahiji abdi terang paling dia mah tegal kiai, tegal ulama, tegal pesantren, otomatis tegal ilmu. Mun simkuring cek pengatur acara disebutkeun tausiah terlalu keren Pak. Jika rek murakeun cai ka langit ieu mah kagok dionang we salaresna mah Pak.
Tapi tadi simburing ngajak kapayun rada sesaka simburingnya menyadari urang geus palinter ieu gitu nya Pak. Asa kakara ngaji kehalangan ku pagar besi ditinggali ti dieu mah juga di penjara nya Pak tinggali. Pak bingat jasa silaturahmi nama kakara ini ngaji di emper juga kieu. Hari meja digigir mau balik pada dari meja segede kutil kieu. Abi mah ibu ngaji nage tara make jam tangan sok diukur ku cai beak cai eureun ngaji. Abi mikir rek iraha eureun ai cai saakua pinuh kieu. Bari nyeri hate neuleuh sedotan make kieu. Kena bibir aing jebrang nya. Ibu-ibu mah saya namu upami ibu gaduh putra hoyong alit lambeina gampil pingawitan lahir dugi ka dewasa pasian sedotan. Insyaallah kan geus salat teh monyong. Kan sok mangonyong wae ka salaki teh loba teh sedotan mal dipake kudu ge make gelas, imah kudu make sedotan, geura coba mejana digigir kieu. Taplak meja we jiga bulu me kieu. Seueur pisan picungureun. Aya kursi jiga alus lain alus kursi kieu mah sabenerna kursi serba salah ngaranna. Ngajedog di hareup aing nyeri kana kaina ieu. Cicing di dieu enggak maklum zaman ayeuna mah zaman serba salah betul gak Bu? Oh kitu hideung ka hareup sorangan henteu diajak hese serba sintarik serba salah mamatahan batur teu becus ai papatahan ku batur teu narima serba salah kitu Pak lalaunan ngomong teu kadenge tarik teuing disebut radikal serba. Nah, kawas iya kursi serba salah itu. Ini yang paling membingungkan lagi Bu. Namanya ku abdi di Tawisan. Ibu-ibu bapak-bapak anu kapayun didoakeun sing baleunghar. Lain amin tadi kudu pinah. Hayo we amin ai pinah henteu. Punten Kang. Banyak orang bersembunyi di balik alasan. Untung akang kapayunnya Kang. Padahal kieu mah wah hebat aku. Diadukeun jeung gajah tilu wae pecet jigana teh. Teu gajahna teh si akang. Punten ibu-ibu bapak-bapak anu kapayun didoakeun sing baleunghar. Kadang-kadang manusia itu bersembunyi di balik alasan. Kabeh nya siapa? Pak Kiai keun cenah teu beunghar di dunia ya asa di akhirat we. Sok aya nu kitu. Sing tarik sok aya nu kitu. Hanya kuring kudu ngaji turun ka handap nepi ka ditoongan kieu mah Bu. Keun cenah teu beunghar di dunia ge asal di akhirat teh sok aya nu kitu. Dawa bapak-bapak sok aya nu kitu. Keun cenah teu beunghar di dunia ge asal di akhirat cek abi bohong, sombong banget. Keun cenah teu beunghar di dunia ge asal di akhirat bohong. Cek abi teh maneh boro-boro di akhirat teh can puguh di dunia ge kere. Betul gak Bu? Beunghar mah kudu dua, beda sabaraha? Sing tarik kudu sabaraha? Sok biar terbiasa kita hampan isin saur para kiai mah sakilatul lisan dalil ala sakilatil qalbi. Sing kuring kagum terus terang nembe murang kali wae ceramah make kitab sagala. Waduh, subhanallah, ieu budak geus jiga kitu, apalagi orang tuana urang dieu. Saur para kiai mah sakilatul lisan dalil ala sakilatil qalbi. Berat lisan teh ciri berat hate. Lamun jelema geus berat hate sinadul qalbi qaswatul qalbi, hideung hate tiasa hate yang ujung-ujungnya khatamallahu ala qulubihim akan tertutup dari berbagai pintu kebaikan. Logikana Kang, lamun jelema berat di bawah hade bakal hampan kana goreng. Lamun jelema hampan kana goreng bakal berat kana hade. Nauzubillahi min. Nah, maka eno urang terbiasa lah kita jawab dalam kebaikan. Siap Bu? Oh, nih cenah teu beunghar di dunia ya asal di akhirat jadi bohong. Beunghar mah kadah dua, beunghar dunia, beunghar akhirat. Betul enggak Bu? Sebab dina Quran ge Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Baru kali ini Quran dianggap berat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Aya nu cicing yang saya itu mah cile bener. Batur ngomong cile kecil mun maot sawo pisan kahayang hirup. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kira-kira
Kalau kita kompak jelas enak gak bu? Enak gak bu? Enak, cilet. Kamu diajak perang pahayu, tembak dong, mati dia pada suguhan panitia suguh geus bea juga kabur warung teuing gitu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ya Allah, berikan hasanah untuk kami di dunia ini dan pula hasanah untuk kami di akhirat nanti. Di dunia hoyong hasanah, di akhirat hoyong hasanah. Di dunia hoyong saya, di akhirat hoyong saya. Sedangkan dalam ilmu tafsir ayat 7 yang termasuk hasanah di dunia. Kebaikan dunia ayat 7 bu. Al-afiyatu, al-mar'atu salihatu, auladul abror, al-mahabbatu bainan nas, al-ilmu nafi, al-rizqul wasi, mati sudikri. Yang nomor kagenep yang dinamakan hasanah di dunia, al-rizqul wasi, jembar rizki alias benghar. Berarti benghar kudu dunia mulai yang pindah yang siakan tuh ulah tadi di tengah cici sampai di taruhan tembok dari itu. Lalu so kebaikan dunia tertunjukkan al-afiyatu, al-mar'atu salihah, auladul abror, al-mahabbatu bainan nas, al-ilmu nafi, nomor kaderna ar-rizqul wasi. Walaupun yang paling hebat nomor 7 mati sudikri. Mulai hayang pinah ya bangsa urang makan kiri kan bangsa urang mati aja benar hese didoakeun kadang jika terpercaya karena doa ari nu batur beunghar sirik laras kok cenah si eta mah beunghar ge munyung sok aya nu kitu bu sitari sok aya nu kitu kami mah dipangjawabkeun atuh kan lae munyung-munyung ge beunghar daripada cireng maneh beung kesrek teu beunghar betul gak bu? Komo ibu-ibu diajak beunghar hese dititah ka hareup cicing wae ayeuna po batur make gelang gede diomongkeun eta gelang mah dipapake mah hayang kaleuleuk batur sok aya nu kitu ku abi mah dijawab heuh hayang kaleuleuk matak meuli ge kalau batu teu gablek naon deuleueun aja matak abi mah kapun bojogi kabuk dibogori ku tatangga kabuk diomongkeun manu pamer sakalian mana cek cincin di ulang teh pake takpun bocah menghablek di ulang di kikiran deh kata tangan olah kamari bertantang kalau sekalian hayang-hayang tim aing mampu boro-boro di ulang pangeuligeun aku aing suka kongkorong-koneng 15 kilo haroyong aja kongkorong-koneng coba jangan boga jebut angin kongkorong-koneng emang kongkorong warnana kumaha aja kalau bodas paling mah jangan boga coba alim paingan gablek haroyong koneng aja tuh ari koneng hoyong coba korong koneng bunga inilah salah pilihan maaf ya bu ya yang namanya hidup itu pilihan pak bikhtiari himul mahmuda ila ma yasuhu ma'adahum wa masin punten yang namanya hidup itu pilihan jangan salah pilih nusok salah pilih makme tialikan bulan contohan memang akan tuduh enggak lawan mantu kang hanya pangharep na tuluh lawakan malah resep nah gitu bedan pak jangan salah pilih nusok salah pilih makme tiali ada seorang kambing akan baik seekor manusia emang tersinggung nggak mau disebut seekor manusia padahal jelmanya karena yang buntutan pak dalam ilmu tauhid ayat 8 yang tidak akan pernah hancur balas pak surga, neraka, aras, kursi, kolam, roh, mahfud, ruhani dan yang ke-8 ajur dan bi tulang ekor manusia jadi jelmata yang buntutan pak kamu begung menarolol karasa besok tinggal mata kelaka singgung disebut seekor manusia atau ada kata seorang kambing jeung tegit lagi zaman ini mah kadang-kadang ya pak di satu tempat mah areli kene emrek daripada jelema betul nggak pak? Kalian tiga ribu jangan salah pilih nusok salah pilih mambe ada seekor kambing di tawaran jukut sakarung di tawaran emas berlian sakarung anu hargana bener miliaran kira-kira milih jukut milih emas sing tarik milih jukut milih emas bener salah bener salah bener sakit cek
memang tabii bukan goriji Pak, bukan akal sehat. Punten Bu, memang pasti milih cukup, memang tabii. Padahal pun milih emas. Coba kita berpikir sejenak Pak, lamun milih cukup di dahar harita wareg modal lapar tuwuh nu ngarit modal. Coba lamun cerdas bakal milih emas. Cek Pak RW dicarekan siapa kan barangakan cukup kunaon milih emas. Cek Pak RW jangan dulu marah-marah dong, dengerin dulu gue. Cek pangna kuring milih emas sabab kuring apa dunungan kuring jalma sangsara ieu emas berlian rek dibikeun kadunungan kinten-kinten cek urang awang lamun eta dunungan dibere emas berlian sakarung kume bingaheun moal nu tengah jawab moal boga saumur-umur bingaheun moal sugane jadi doa atuh Bu, betul gak Bu? Bingaheun moal tapi cek dulungan kotak emas berlian sakarung dibikeun ku kuring tapi syaratna dua. Sabaraha syaratna? Hiji kuring di palaban cukup tunggal poe. Kira-kira dulungan sanggupeun moal ka? Sanggupeun da babari ke maraban meh hiji mah. Syarat kadua cek dulungan kotak emas berlian sakarung tapi kuring mah dipenci ku sapaehna. Sanggupeun moal dulungan? Sanggupeun kajen korban meh hiji ang dipenci cenah masih sapaehna da boga emas sakarung. Betul gak Bu? Atuh geuring kunaon mebet milih juput logikana lamun milih juput masa hari taun tapi lamun milih emas bakal diogok kudunungan saumur-umur jeung moal dipencit eta leres Bu. Geuring mebet milih juput. Nah inilah terjadi salah pilih. Maka jangan salah pilih sabab nusok salah pilih mah sing kami jangan salah sabab nusok salah pilih mah. Abi itu dulu ngomong kali ini. Jangan salah pilih sabab nusok salah pilih mah dititang diharap hayang ditukang dititah deket hayang jauh dititah jelas hayang remang-remang dititah deket hayang jauh dititah ngarti di hararese dajak benghar hararese nu kitu teh salah pilih dasar. Terbiluan Nabi Muhammad saya coba ngaret ka tukang hidup itu pilih ya, jangan salah pilih. Bukan urusan pemilihan calon bupati Tasik Pak, betul gak Bu? Si kuring saja jalan ningalian baliho calon loba ya punten Bu kasih kuring mah kedah kumaha cenah abdi ya. Partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, yang penting Islam tetap bersatu. Setuju Bu? Gayanya ada partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, yang penting akhirnya kalau datang dari sini partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, yang penting Islam barulah kepilihan macam kita biasa meninduk itu. Partai boleh berbeda, pilihan yang penting Islam bersatu. Si akal itu yang lagu naon itu kan, yang lagu anak jalanan gitu. Si Ece itu tuh tudanya tuh deket hantu itu kareh mau tuh cium 2 minggu di digotong juga karena bo kali Bu karena lagu kayak di teras gitu ngaleje jika kenangan senal sapi kan sih. Oh, lamun ibu di pangaosan harus bicara dia, mama menang naon di pengajian joget dalam kantor. Partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, yang penting Islam bersatu. Siap bersatu? Islam orang zaman ayo nama jabatan tekabagian duit eueuh mere gara-gara beda pilihan dunia akhirat rugi lagi teu akur cipta agama. Betul enggak Bu? Berjamaah jadi pakisa, berjamaah jadi hararese gara-gara beda pilihan rugi. Taksi kuring najis lah berperiakan urusan tidur tawaran negara 100-200 juta miliaran Pak kadang-kadang. Kudu nasihatkeun umat
zaman ayeuna senior politik asalkan harut lawe budak Pak si beri mah kamari takun ngobrol bu di kota Tasik anu naraskeun Kang Haji tinggali calon bupati Tasikmalaya kinten-kinten cek Kang Haji bakal kene di mana cek si beri sia aku jawara butuh masih kena nanya kai ya dewe mah butuh kayak kiai neh teu pasea urang kabang ku ayeuna di bejaku nu bakal menang bupati dina engke pemilihan ke Tasikmalaya kuring geus apal geus dikeupel ka kuring lamun kira-kira mau api pasaran dibejakeun ayeuna ge geus diwartos bu bupati nu bakal menang di Tasikmalaya numpang lobana suara naon urang pasea betul bu partai boleh berbeda pilihan boleh tak sama yang penting bisa bersatu kayaknya kan itu kan lagu Somsel lagu Sumbang baheula iin malu dong muka jelek ngaku ganteng itu tandanya lelaki percaya diri tapi nyatanya ngomong-ngomong ngacak dulu jangan begitu nanti bisa kena tinju partai boleh berbeda pilihan yang penting bisa bersatu kemar rungkut ini maka ibu punten ngaos di abdi mah enteng bu bu ngaos di abdi mah enteng ngartos nu penting seuri lah di abdi ngaos saudara lumayan pak dalam ilmu medis dalam ilmu kedokteran 2/3 penyakit bisa hilang karena ketawa berarti jelema nu minum seuri maka sehat nu sok bae mah kareh paeh pak sok tinggal pamajikan sok bae ka salaki mah kareh bodar begitu pak budak ainuleuna di buat bangun heung geulis seksati mah geulis sameang indah bari patut camedun musibah ih amin coba camedun isuk-isuk bacaan mani pusing anu hulu ucing aja pamajikan bau entau gitu mah dan masalah kina bau toke suka kamar busekan so geranya urang tinggalin di terepare ini kalau bah katakan abdi mah terus terang pak kabari bapak abdi di Batam ke Singapura di Singapura teh wangsul deui Pak adi terus ka Malaysia ka Thailand sampai 25 hari aya nu naros abdi dongkap teh Pak Haji cenah Kang Haji damang alhamdulillah lain cenah Kang Haji mah katil teh seger muntas di mana-mana teh naon cenah jimat teh Kang Haji tarabaheun aing mah goblok pamajikan sia cing teh paeh bodan aing nu ngahilang dinung halarese perkara umur-umuran aing dikawekeun ku panitia kudu dician sorangan aing geura awak badak dari gelas dari kutil katakan eueuh tutup eueuh aing jatuh harese aduh hapunten ka kitu Kang ari ngaji jumlah Garut punten Bu mudah-mudahan kasinggung ya secara mikir jelema mah teu kasinggung teraskeun Bu kita urusan pilkada mah keun we mata paling kene ngahariti rajaban si piluhan setuju gak Bu lain ieu mah isu corona gak usah umat Islam mah betul apa tukang bodoh tukang sholat tukang berjamaah paling akhirnya malam Jumat seluruh laki-laki akan turun penyakit corona jangan terpayu ya Bu mengiriu isu corona nggak ada Pak nggak usah araya ceh beda kebiasaan kita dengan orang-orang non muslim betul lah Bu nu paling debat bukan dua ku abdi tawisan ibu-ibu bapak-bapak hiji didoakeun beunghar masih cicing nomor kedua didoakeun sering ka Mekah punten kan yang namanya ke Mekah akan pilih dasar Mekah oka kan swasta ini kan coba ayo ngaranna security pagaweanna mamangul aqua gede ganjaran anak batur mah geus kabeh jelema gitu kan terus terang we apapun yang bisa kita kerjakan bisa dipakai alat tawasul terus terang we kan mau di pengajian mah betul lah Bu baru tuh kucai kuning deh butuh gelas mandi bere gelas ya anyang-anyangan budak gas kieu nomor kedua aja ada nu kapayun didoakeun sing sering ka Mekah yang namanya ke Mekah bener kan yang namanya ke Mekah itu perpaduan nasib dan hisab satu kali lagi
Yang namanya ke Mekah itu perpaduan nasib dan nisab. Jalma nu kanasibkeun ka Mekah walaupun teu nisab duit eueuh jualan teu boga, tapi nasib bisa bolak-balik ka Mekah. Alhamdulillah. Jalma nisab tapi teu nasib duit boga jualan aya, tapi teu nasib sampai mati kagak berangkat. Naudzubillah. Tapi ka Mekah geus leuwih 8 kali kan. Bayar sorangan baru 1 kali. Apalagi umroh, Pak. Raya ini. Mata kamu jangan berbicara duit. Mata kami masih ada ulama, ada kiai, ada ustaz, ada ajengan, ada guru, ada serta atau siapapun yang mendoakan. Nu kapayun didoakeun si Baleunghar, nu kapayun didoakeun si sering ka Mekah. Jika ada abdi maka jeung gelut teu kabagian di hareup. Tuh hayanan pindah hayanan. Ulah. Terlambat sudah dikau. Iya dong Bali itu kan kakak pemanasan Bu, perasaan Pak. Bali doa mah KBG aya ijabahna. So doa mah KBG aya ijabahna. Ibu-ibu itu ada tukang yang paling luar dong. Biar lebih hidup, biar lebih kompak. Doa mah KBG aya doa mah kabeh aya ijabah, walaupun ada yang langsung ada yang tidak langsung. Yang penting jangan meminta kepada selain Allah. Atas alana ila ghairi hajatan huwa muriduha fi waqtin yuridu wa fi waqtin turid. Jangan coba-coba meminta kepada selain Allah, karena Allah yang mendatangkan apa yang kita minta pada saat yang Allah tentukan, bukan saat yang Anda inginkan. Yang jelas doa mah kabeh aya ijabah. Doa mah kabeh aya ijabah. Nah, pertarosana lamun doa kabeh aya ijabahna berarti kuring hayang beunghar ge bisa. Jawabnya cuma satu, bisa. Hayang beunghar bisa. Syarat hayang beunghar bisa. Hayang ka Mekah bisa. Ingin punya mobil mewah bisa. Ingin punya rumah megah bisa. Hayang anak saleh bisa. Si akang mah boro-boro saleh da ngajawab ge henteu. Cieu tuh si akang tuh karena ditahlil. Hayang rumah tangga harmonis bisa. Hayang babaringan duit bisa. Bukan sombong kan yang namanya bisa, yakin. Oh, nyebut bisa, yakin ke Allah. Wallahu indal bani abdibi. Sebesar apa keyakinan kita kepada Allah, sebesar itulah pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Maka doa maka bedanya jabahna cuma ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Wios dicontohan. Nih langsung dan tidak langsung. Ya Allah, beungharkeun abdi. Sekal teh langsung beunghar bisa. Alhamdulillah. Ya Allah, beungharkeun abdi. Sekal teh tadi 5 tahun deui hatur antosan kah? Atau tidak langsung, ya Allah, beungharkeun abdi. Sekal teh tapi moal dipikeun ka anjeun, rek dipikeun ka anak incu anjeun. Urang anu ngadu anak, urang anu ngalih ka payuna, tapi beunghar mah kapenah ku anak incu urang. Kinten-kinten ibu-ibu bapak-bapak jujur aja, pamit itu ridon teu. Si kali ridon teu. Urang anu ngadu anak, urang nu ka payuna, tapi beunghar mah kapenah ku anak incu urang ridon teu. Arti teu pindah ka hareup, sarejeun teu hayangeun anak inceuna beunghar. Kok mere nyakal aing teu ka hareup. Yang penting ngaji, nu caket ngaji, nu tebih ge nu dipayun ngaji, nu dipengker yang penting milu. Pan aya batu rotinan tara milu, aya di dia ibu-ibu nu tara rotinan, aya bapak-bapak nu tara rotinan kok. Nu mana jelema? Salaki sahaja. Paingannya Pak, untung urang daerah muslim. Kirang-kirang Bapak diancam dina hadis diantawi salon neraka, rajulun amkana wa talabul ilmi falam yatlubu. Jelema boga kesempatan pikeun ngaji tapi kalau daek ngaji salon neraka, nauzubillahi min. Pak kompak kun ngaji paburan tak saltik menyebut. Dina kena, dina jalan, luan motor canduna sedih. Rumah bolong we mikiran Bang Emok. Bukan nu nginjeun kana Bang Emok wajib bangkrut gitu. Wajib beunang.
sing tarik siagaran loba bang emok bang sila kamu simpuring berbicara rahasia yang sesungguhnya. Kenapa ayah bang seperti itu? Tujuan akhirnya kang irtidadul umat nauzubillah min dzalik, untuk memurtadkan umat sampai triliunan yang berpusat di daerah anu gagah iya bisa juta keluar 800 sedangkan dipotong 100.000, tapi kan mayarnya udah jadi 1.300.000 40%. Itu bangkut kemana tuh? Di kecamatan Abdi beberapa rumah tangga sampai berantakan gara-gara Bang Emo. Maka cek si kuring kacama Pak Kapolsek pada Ramil minta izin wayahna kamu aya isu-isu nungguang riung jika itu bubarkan. Arayanya rumah pulang sih dibubar. Eren Iji, itu pemanasan, tapi kayak caiwe, kayak cai na gelas maksudnya mah iya. Malila ngaji na gelas na geleutik. Mau tapi kayak aqua. Kayak di mana tempat kayak coba temennya cai wungkul. PRT aja PRT. Di Palimanan PRT. Dihadap itu kan PRT. Kita dulu acan PRW bener. Maling karena PRW alhamdulillah. Pak Kubuna ya Pak Kubuna. Kali. Wah Pak Kubuna hebat nuhun Pak Kubuna. Da abdi mah jeung Kabupaten lagi cakat di Tasikmalaya. Pau cakat Pak Ade kan tenang ya Bu. Calon mungkin udah jadi da seueur nu kenal jeung si kuring Bu. Mudah-mudahan Pak Kubuna sing maslahat manfaat. Sebab Pak Kubuna teh si kuring teh yakin bahwa Pak Kubuna itu desa namanya desa Tawang Pak. Di desa Tawang si kuring teh yakin bahwa Pak Kubuna itu orang yang paling pintar di desa Tawang. Tapi si kuring sangat yakin bahwa Pak Kubuna adalah orang yang bermanfaat di desa Tawang. Betul nggak Pak? Hebat, ganteng, tinggal di Pak Kubuna jadi kepala laki. Jadi puji main di Balerog. Betah sok, dan pemerintah yang dekat dengan rakyat mau berkubu kahana, betul nggak Pak? Boro-boro itu hari harayang jadi nama dewan nogennya, juga nyawa cumur pamatuk nomor miranya dunia. Betul nggak Pak? WKR, apunten, pilih ayah anggota dewan dia Pak ya. Ayah, bagus, saya deketin rakyat. Pak ini soal cumur rungkul Pak. Miranya. Sudah jadi lupakan rakyat, betul Pak? Katakan di Bekasi mah yang komplain kami pakai kok berani bener ya ternyata anggota dewan. Saya syukuri kenapa tidak dong? Karena jabatan saya itu lebih tinggi daripada beliau. Oh sombong amat pakai, bukan sombong tapi ini kenyataan. Lo pakai tidak tahu ya? Yang di depan pakai Dewan RI Pak Dewan Pusat. Saya syukuri walaupun Dewan Pusat tetap di bawah saya, sebab saya rakyat, beliau gak cuma wakil rakyat. Betul Bu? Jujur, luhur mana rakyat di wakil rakyat? Sing tarik ke rumah rakyat, luhur mana rakyat di wakil rakyat? Hidup rakyat. Mereka sidang aspirasi rakyat. Mereka bisa bicarakan rakyat yang punya aspirasi. Dan yang harus diingat hanya mengingatkan beliau saja Pak. Punten mereka dipilih oleh rakyat dan digaji pun oleh rakyat. Goblok kalau tidak kembali kepada rakyat. Setuju? Hidup rakyat. Oh mau terima rakyat gede di 80 kilo. Masih akan kata menjalannya rakyat letih teman. 60 kilo kotor. Maka itu namanya cerita saudara rakyat. Maka jangan mentang-mentang sama rakyat. Betul nggak Pak? Tadi karena saya rakyat. Tihanan. Tingkat jadi mau balik kadang-kadang sok asal tiba. Kamari mangawas di Purwakarta atas ka Indramayu. Ningali sasajen di Nuhajat Sajirupinu Pak. Sasajen Sajirupinu. Cikopi amis, cikopi pahit, surutu samsu, debukan, seprit, bubur bodas, atau menyanyikan dahulu ini Pak. Konten kalau sekali gak kenal dia, sasajen, kena kang haji, oh nuke itu malah juri gue. Asal kamu jagi-jagi gue, cak dari pikir-pikir, ayo letik, jadi mau balik oleh kujuri gue. Malah juri masagala aja, kamu balik mati, untuk ayo dah yang dari juri gitu. Sekolah Rajaban, Rasul. Ari Rajab teh bulan barokah, mudah-mudahan urang sadaya kabagean barokah
rojab ibu amin ya Ari Rajab teh bulan barokah, mudah-mudahan urang sadaya kabagean barokah Rajab ibu amin ya dan geteluh mengejedau gede tinggali kahayang taksim beri masa kayang seri nu ngadua kadenge nu amin tiga ngiruan pindah kita nu ngadua aki-aki teh hajat 7 bulan kan di kampung anjing kecil teh ngadua sapiri-sapiri geus diawasan tara parasmanan tutu namanya aki-aki amin bari leulehan kecil amin amin nu aing mah leutik dagingna amin aki-aki goblok anu ngadua teh kadang panjang-panjang tasawuf lu teh becus itu tuh kalau kukituna Al-Fatihah tidak bodoh ke sini karena pintar canggih gengsi we dihelakeun becus eueuh aduh teraskeun Bo otak mudah-mudahan urang sadaya kabagian barokah Rajab Bapak amin ya lumayan setik kan siaka kayak buntutan aduh kok harayam barokah Bu kadang-kadang sekaya kieu mudah-mudahan hidup kamu berkah ya nah, tapi barokahna teh nyaho mudah-mudahan sudah ngerti nu penting mengenal barokah we tidak ada jawaban mah naon barokah teu hafal kita jelasin aja Bu siap Bu ari barokah teh centin aya teh aya centin capong aya capong CM cerah ceijah aya rumana Joy saya Joyce Mang Jaja Mang Lili Mang Udin Kang Edi aya Mang Wawan oh pasti aya sabab eta teh kan asli ngaran kampung maka hirup mani di kampung daripada di kota pengatur acara ge teh nyaho ngaran kuring disebut ge tadi nanyakeun ka kuring parulit teuing nya Bu maka hirup mani di kampung sanes abi Pak cek urang kota abi ngaos Pak kamari Pak Pondok Kopi, Pulau Gadung, Tanjung Priok. Di Pulau Gadung ada nyaris saya pakai kalau boleh saya jujur, hidup itu mending di kampung Pak daripada di kota. Tapi emangnya kenapa? Udah enakan kamu di kota daripada saya di kampung. Lah, kenapa di kota mah beas meuli. Cek abi teh di kampung nganjuk. Tapi angker kan mending nganjuk daripada meuli. Ari meuli mah kudu bukan duit beas, betul lah Bu. Ari nganjuk mah bisa boga beas lah, jangan duit sak aya keun bayar mah kumaha ke osok ngaranjuk tara. Bagus. Utara kanyu kok kaya. Utang adalah variasi hidup tak berhutang, masalah lagi tak berbintang. Atau tukang kanyu kasar dibelaan. Palingan motor ngaranyuk, mobil ngaranyuk nyebut. Aya di dia nganyuk motor. Saya mempengusum. Mana keun, berarti mau ulah sok lieur ku hutang we gabungan hutang di dijieun wae. Nah, mudah-mudahan hidup kamu berkah. Ai barokahna teh nyaho? Kali aja ari barokah teh ibu ziyadatul khairi tambi kasayan barokah namina makin lama hidup makin bertambah kebaikan itulah barokah narana ari barokah mah bekilila bekiningkat bekilila beki lancar bekilila beki alus bekilila beki tanginas bekilila beki rajin barokah namina alhamdulillah ari barokah mah bapak-bapak nutara berjamaah sabadara jaban mah jadi rajin berjamaah na anu tara tahajud ibu-ibu sabadara jaban mah jadi maksakeun naik tahajud namina barokah alhamdulillah asok tara hajud tara percanto naik kanu geus sarepuh mah nya magis variasa garuga jam 2 jam kilo wengi ka jaraban parapang geus papang sare deui ari barokah mah usaha beki lila beki lancar nyangan duit beki gampang ibu awak beki sehat rumah tangga beki tantram anak beki saroleh luhur darajat hidup terhormat barokah namina alhamdulillah ibu-ibu nu tukang nyongcung nu tukang ngonyong nu tukang buat baeud ka salaki sabadara jaman aja dicager tina buat baeud lah kitu barokah alhamdulillah aya kan di sok buat baeud ka salaki aya
Bojo saha kan? Bojo saha? Pamajikan aing gitu. Bapak-bapak nu gede ambek ka pamajikan main tunjuk main titah bari apakah kurang bari loba kahayang nu teu laksana imah ge teu angeus-angeus sabada bajaban mah jadi cager tina kalakuan gede ambekna nu kitu barokah ngaranna alhamdulillah. Notara berjamaah jadi rajin ya masih jadi sanes Bu. Berjamaah subuhna sampai notara. Surat alifin nu karpet. Subhanallah Gusti Agung. Kotak Pak. Dalam kondisi apapun, kondisi seperti apapun, kita kembali pada ulama dan otomatis kita akan kembali kepada masjid antaranya. Betul nggak Bu? Jadi yang jimat Tuhan antara berjamaah. Bu hayang di sana benar ke saroge. Cintari hayang di sana benar ke saroge. Jajatkeun ka masjid tiap waktu. Akang abdi mah teu ridho di bawah sangsara ku akang. Bae teu narimakeun urusan sangsara akang dan akang kalau berjamaah. Mama pan hujan deul bapak kayung ka benang abdi meser. Mama daleueur di ais hayu. Aya di dieu tara berjamaah Bu. Ngadeg nu mana? Teu nyahoan jimat beungar. Udah Kang, abdi ngalalakeun Pak. Tinggal kene abdi ngobrol Pak dengan seseorang yang sangat istimewa. Punten. Bukan hanya urusan berbicara dunia. Usia nanti baru 47 tahun Pak Kuwu. Jika nak antara Pak Kuwu lah, Pak Kuwu masih di bawah 47 nya. Terus saya 40 saja. 40, aku 40 itu Pak 47 tahun. Abi 52 Pak. Waduh hebat. Mobil pribadinya 30 Pak. Mobil mewahnya genep miliaran. Di Thailand sajam setengah. Ternyata orang Indonesia Pak. Ditaruh Abi pakai kok kayak bener ya pakai. Tolong doain saya biar saya kaya seperti Pak Kiai. Jawaban Bapak, Pak Kiai kalau ingin kaya ada 3 syarat yang harus diperhatikan. Siap Bu? Siap? Cekanya pertama saya tidak pernah tinggalkan baca sholawat. Dan kalau ingin kaya baca sholawat. Urang mana dia baca sholawat kalau Rasulna tercinta. Keturunan Rasulullah di kalau goreng, udah. Biji hayang benar mah baca sholawat. 2. Sengaja dah kalau ingin kaya, saya tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Jadi hayang benar mah sholat berjamaah. Can kupingan kudu tara berjamaah, minta kompak singkari sholat berjamaah. Ulah kawas di abdi apa di abdi main jami kasurupan jam 2 salat lohor makanya dengan pasantren ali budak nama pasantren di abdi mah jelema berdegong harus tentapun anak yang lucu salucu mah apaleun abdi mah jelema berdegong Pak ngaji saya kudu sieun ku jelema macam modal ngan sakali jeung aya badak sakusuk kamari di Garut aya klub ngaranna Jawara Insaf. Insaf Cibodong. Saha ketuana abdi paham. Itu becus naon. Eta gara-gara jam 2 can salat pohon di gorowan abdi merian. Paingan hirup sia balangsa goblok. Ayeuna hilang sangsarana tapi sadiakan can hadir berjamaah. Sia cek pamajikan sia keuring rek ngajulungi mobil aing sing boro-boro mayar sabegeng sing teh aing anak sia badegong dalam urusan di kepolisian di kejaksaan di pengadilan aing babak belur uruskeun anak sia paingan sia sangsara jam 2 di sawah kene jam 2 di kebon kene tuh deuleun awang setengah 3 iki parah nu teh hayang benar masalah bal katilu kalau pingin kayak cek adina ulah korek ulah sintari ulah korek sintari meh kalian kudu korek ulah kokari teh karunya sok ulah korek ayam benar mah Bu nih contoh yang baik tapi teh sombong ayah bulan ulah korek maka kami malah langsung kangawasan Bu pun mojo setiap newasan si kami kapun mojo awas ulah korek najis ayo hidup sangsara
Aing ka Mekah yang minang mobil hayang loba, aing gabda mobil dalapan can cukup aing mah. Mobil hayang aralus pokokna mah wayahna we ulah korek kitu di maka berbojo. Bagi kencengin angsal teh burungna maka santri. Atuh buru-buru ge bagi bae. Lamun panitia di dieu teh merena naonna kenaon bagikeun. Punten Bu, abdi mah gaduh tali pas sendiri, Pak. Abdi mah lamun wangsel pangaosan ngabantuan kardus punten. Lamun abdi atas pangaosan aya kardus, cek abdi teu meunang dibuka di imah. Memang aing asup ka imah bukan di luar. Sabab santri sarua anak aing. Abdi kapueur garus santri 40 siki, Pak. Sebelum 400 500 boga berarti 40 siki. Waktu sarita cek pun bapak 70% anggap anak, 30% anggap murid, teori lulus kudu jiga ka anak supaya maneh bakal dituturkeun jeung bakal barokah. Maka abdi begitu lamun wangsul pangaosan aya kardus teu meunang dibuka di imah. Pamajikan geus molor, anak arewa kabeh di pesantren buka ku santri. Kitu. Maka sok keul lamun meunang teu mere kardus teh. Oh, enggak usah Kang, enggak usah. Enggak usah kardus-kardusan, karung aja sekalian Bu. Abdi lamun aros hae, kardus di mobil di mana teh? Di cenah tos dikabugikeun. Cok deui. Syarega sarageun aing, syarega sarua bebeus anak aing. Buka kumaneh. Di baruka di luar, setengah wengi patrol aya 30 jalmi. Buka. Baruka. Aya lagi nang bubuk kok bermaneh. Aya bakal ka imahkeun. Oh, jangan salah pilih dong Bu. Besok salah pilih mah. Emang gue kambing. Pokoknya mah yang benar mah ulah kok. Dan itu terkoret bapak. Kue Jumaah tuh kayak kotak maju molor sih. Kotak ngaliwat singkat goblok. Menuing jadi pakur kakao begitu mana. Arayakan Pak. Arayang barokah. Itu. Mudah-mudahan urang sadaya kabagian barokah Rajab, amin ya robbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana sarang. Allahumma Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil ma ayo cicing wae hayang naon sakitu hayang kira mah hayang lagu cincang teuing dari bapak-bapak cileung cincang teuing manuk cingkleung manuk cingkleung ngacineuten pas ka kolong bapak satarna bulan beuki tah sok kira sok Bu. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma ya Allah Rabbal alamin berkahi kita semua, berkahi di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban. Semoga kita semua sampai di bulan Ramadan, bulan suci kita semua ridhoi Allah Ta'ala. Apa tuh Bu? Sok atuh salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin enaknya tuh Bu. Enak atuh dabaran tapi aya kana cici tinggal lewat kahayang tuluh meureun Bu. Ungklek deui
deui sare deui sare karunya sok sing kali lagu Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasin maqasidana wa ballighna wa hasin maqasidana. Taruh dulu gitu. Jadi kurang sehat kayak kican dulu. Sehat mah bari narunutan tadi ini bapak-bapak. Haroyo sehat bu. Sok barobo. Iya wet, jadi pak. Abi malam muka kayu sok rada dipaksa. Ngambil yang dituduh bari mulih mangga. Urusan wei mah bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu bari mulih mangga. Wali carek terus terang. Bujang-bujang wei sajalmi dua jalmi. Wei sadayana atau pak. Tinggal nuturkan non hasilnya. Kira aku ngobrol jeung pagar. Betah. Bu. Haroyo barokah. Udah sunahkeun ya. Barokah teh dina sunah mah muli maksud ibu. Khusus ibu-ibu acungkeun pandangan lima. Nu ngacung sehat panjang yuswa. Tah. Bicara miluan moal. Urusan kahayang sok anak deui. Biar lebih hidup pak, minta nonton. Barokah sorry ibu. Singkari sorry barokah. Masuk. Ayo cicing, astagfirullahaladzim. Si Ece coba cicing, coba ngacung kalau kamu usapan tumur. Memang usapan itu, kalau ibu-ibu mah lagunya gitu sampean di kapayun. Togi robi atas bertanding ini. Tahu lamun sampean di kapayun. Aya laguna bari usapan tuh sur ser. Amis tahu amis kumbang ngajawada tak kaleo pandai lersita parungan baik manukan apa lo? Karena saing gue bergeng. Barokah kelima pak. Beri suara bapak-bapak dari kita ngacung dan baik langsung ngacung. Kokor maksudnya. Barokah sudah ibu. Kakek bapak kata tahu. Mudah-mudahan hidup kamu berkah ya. Tangan berkah apa lah? Ali barokah ibu. Pakai bahasa Sunda lah bu. Kesek bahasa Arab ibu. Langsung. Habis era budak kali udah santri hebat gitu. Aku Sunda we. Boro-boro di tengah santren ini tamat sakit abu abi. Kamari makan komo aya obat. Cek abi teh dina obat. Bacaan. Ayo lihat tuh buat cerita itu cuma bahasa Sunda dengan huruf Arab. Eta tuh santri dibaca diulang ini. Bah bilahi Quraisyin astaka biasakin dai nyiksajin. Sesungguhnya bodoh si airi kalau kan nyiksajin dia baca baik dibaca teh ku abi aku boh pilih karaos mastaka geus teu kudu diisukeun nginum miksadin lain miksajin gitu santri ayeuna nama lege gaya diheulakeun. Aduh, budi tepuk kita, budi macam ngaco kamana menir. Eta budak keur maca, canaone dia cenah maca kitab. Kebaca teh wasifatu siyami fi rausiha sawaun kana bi jamari roti. Naon sabab babacin hartina sepat siam raosna sami jeung jamar roti. Goblok jeung aing gebecus gituan. Abi tadi kan cing aing ge bisa. Waman hapura fi unukihi pagusiko bilaji papuriha. Sajal man hapura dina bulukna pagusiko bilaji gosok ulaja papuriha tuluy peuri. Ngen ngaho. Maka abi makan kamari abi 2 mingguan 3 mingguan kapan karbu sabda can isu ya dua umroh jeung santri. Aya santri Pak. Lamun dia kan upami masjid tapi masjid bari ka hotel teh sok ngalakuan toko-toko tuangan. Eta mah santri kan di dekat toko teh jeuh nepon aksara Arabus sebenarnya bu. Cek si beri teh kenal sih ini cerah tinggal di selatan di Sarae. Khotbah cerah Sarae baca tuh usia di badak gitu baca dibaca teh ku santri
Alif Yasin Karim, Alif Yasin Karim, lain Alif Yasin Karim dodol es krim. Maka manfaat malu kata kaum amin amin fitnatihi. Maka santi budaya kapecus deh. Lain urusan gelar kita jabatan kedudukan, paingan armo masantrenkeun anak teh. Betul apa? Boro-boro di daerah nu salti. Kiai dan dulu pak kiai, anak kiai wae, ayo sudah tidak bangga. Jadi bukan anak di pesantren. Kok mau digarungkan ngomong kiai kalau buka pikir? Pak kiai, aturan cara pun anak pesantren lah jadi naon kali itu nak. Sesi boleh terbalok, jadi naon kali itu nanya anger jadi jelemanya kan. Kayak gitu anak akan jadi bayawan. Aturan cara pun anak pesantren mana di mana nyatu. Sesi boleh subhanallah sia sisit kadal. Ibu di mana nyatu, hirup terbuka iman juga terbuka pangeran, ibu di mana nyatu berat. Pasatren mah di mana nyatu jawab kan, nyatu mati na piring. Dicakap ku kokon, angkana cumur nyatu karena beres, centin. Komun sentimen mah mau jadi kiai mata sangsara di mana kiai sangsara, betul nggak bu? Kalau abah di kiai sangsara kamu kadareukeut mobil baroga. Kuringnya punten, pun dia putra tilu ta, terus enggak usah lucu. Pun dia mah putra tilu bu, dia harus gantinya punya. Pun dia mah putra tilu kan, cikal hiji, musuh hiji, di tengah salapan. Kita kudu bingung jumlahnya 11. Abin berkalima kuda cek 4, kuda di genep. Punten pak sarjana unggul profesor kedua, kata rasul. Abi asiti asad. Lu sudah dokter bu, juragan dokter, susu kuring, juragan dosen. Ini dosen di PP, sabar gaji mana? Izin terakangnya dosen gaji, udah izin. Bisi mana yang nomor 2 ke agama? Aing hayang apa gaji sia? Kehancuran Islam dari bangga ayat tilu. Hiji Islam bawa kawani. Wani gelut lagi TV, wani gelut lagi motor. Tapi sabar urang wani kena gelut tina nalika agama. Betul tak? Kali Islam dicing paraket, Islam beri parasya. Kita ngabelaan hancurkan orang-orang Yahudi kalau kali udah. 2. Kehancuran Islam gara-gara agama di nomor 2. Nomor 3 penyebab kehancuran Islam zaman lainnya loba kolot kaweh wana. Betul tak? Ibu bapak ngaji anak-anak goreng HP. Taksi beri maka pun anak najis, ayo berisian ku anak. Tapi pun anak terima bu, dia sudah harus kelima. Jajarkan ku abi maka. Oh, mau nggak ibu balik ku anak bikin dari ku ayu jadi siap. Bela ayu hangeng yang siap. Karele, ku anak, dari contohnya ku kolot ngorek hati. Udah, ibu-ibu gitu, semua pakai HP kilo mah. HP naon cak? Jadul daripada Android, ayo banget jadul. Maling HP kia pak, dah kan HP kia barang. Ayo nelpon kami, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pakai sehat, alhamdulillah. Sama siapa ya? Oh pakai ibu pak. Emang siapa? Saya dari Aceh pak. Dari Aceh siapa ya? Dari Aceh. Pakaikan kemarin saya baru umroh sama Pak Kiai. Oh iya yang kerjanya di Freeport kan? Iya Pak Kiai kirim nomor rekening sama saya Pak Kiai. Saya kirim duit buat Pak Kiai 50 juta. Tina HP ini tidak menuju. Tina HP ini tidak menuju. Ibu-ibu udah tawa ngorek WA. Ayo nggak WA, tidak bayar hutang orang. Salah pilih. Jangan salah. Besok salah pilih mah. Orang anak kuring pakai Android kenal atau pernah jadi korban HP dina grup diarasukeun ke batu si kuring mah bisa demi Allah tina Facebook sampai detik ini. Kuring ceramah di mana-mana di YouTube kabaraka di Facebook sangat dimasukkeun ada. Teuing kasahakeun duit lagi. Kuring teu apal terus rame. Pernah jadi korban HP Pak? Aya nu WA baheula mah dibaca baru dituntas. Ai judulna teh teu pira judulna mah Aki Nini Cerai. Eta dibaca dengan sobat abi nu ngirimna teh dibaca kabeh. Dina cerita si Aki teh balik terus dirit Aki mereka mana? Mantap. Mantap ka mana Aki? Balik ka mana? Ka mana kumain? Aki urang nafsu kitu ki. Kamu nyadar balik maksudna Aki teh hayang cerai. Heuh. Aki sing era atuh. Ego bener urang teh sekolah ke anak ke incu banyak cerai atuh nomor lagi goreng cerai teh. Betul ya Kang?
daripada cewek minta mahan terus terang. Tuh cewek itu langsung bau. Gimana ngobrol cewek? Dia udah rahasia Allah, cek Allah jadi cek Allah tepat jadi mama jadi. Ngeri-ngeri jadi pikiran kalau bisa timuruan rudak dulu. Goblok salah jika pendul tak nyakun. Putih-putih kamar salah ki ayo aya kieu can datang tuh nyelak di posyandu. Pas dikilo main mundur. Ini baru cerita dong Bu. Abi masa pulang ninggalkan pemajikan terus terang Bu. Amari umroh pun bojo balik tapi ini pun bojo barang di barang hijau kuning barang di batur bebas kunci sukses rumah tangga mau saling menghargai betul Bu. Pamajikan ngahargaan salaki ngahargaan pamajikan beres teu kasep teu geulis ge. Sok kuring nya ge jiak kieu dihargaan Kang pun bojo terus terang. Pun bojo menyebut yayang. Yayang bentelu. Nama kene seureun Kang. Atuh rek disebut yayang kumaha jam 2 jam 3 penting kali datang di pengajian ka pamajikan keur molor datang salaki moal jutaan rek disebut yayang kumaha. Daripada ditutupan di magrib kana balik teh ka beli. Wasil yang rekor maka saling menghargai. Jangan Indonesia berantakan politik acak-acakan ekonomi awut-awutan gara-gara tidak mau saling menghargai. Betul apa? Semua partai boleh berbeda pilihan, boleh tak sama yang tinggi Islam tetap gitu. Saling menghargai sing sarai bahasa Bu. Terus Bu. Pakai sing sarai bahasa akan saroge ka bojo. Pemukaan Rasul romantis Kang. Rasul apabila kamu visit Aisyah, assalamualaikum ya Khumairah. Assalamualaikum wahai istriku yang cantik putih kemerah-merahan. Bagaikan bunga mawar yang mekar di pagi hari. Rasul mah kamu dia terlibat si cantik Bu. Ibu sadi sebab si cantik usah beta. Ya pasti taruh dari cantik aku. Kayangan nih. Cuma ada yang nanya, Pak Kiai gimana ya kalau istri saya itu tidak cantik Pak? Tapi saya selalu manggil cantik. Bagus dong, tandanya menghargai. Alhamdulillah. Pak kunci sukses rumah tangga bukan pula kita jabatan kedudukan, bukan pula kekayaan atau cantik dan tampan. Saling menghargai. Terus di setel ke tidak tergini kan? Ataibu dari taibat, ataibat dari taibin. Nukasih kedugalis, nukasih kebutut, ya kebutut deh. Aduk-adukan yang bukan pemajikan tulis ayo urang teh kasih mehese kecuali abdi. Di Garut mah ya kan preman kotok ka cenah haji ngomong ke beres kumaha. Cepat haji di rumah setel kan kasih kedugalis, kasih kebutut jadi cenah haji mah teh teh. Kayaknya tak kumaha tuh aing. Oh serapan haji teh keren adut hideung. Awak penet buku bentuk. Kami teh cicing teh kada rumah. Ari pamajikan cenah geulis tapi ti batur, cek kami teh oplosan aing mah bener. Bayangkan usia lamun aing goreng patut pamajikan goreng patut teh kumaha sih anak aing? Kita bapak hidup anak aing coklat. Akan dah dioplos sih kan menjaga. Dapat. Araya Bu. Betul Bu. Ada Bu. Bu. Nuhun deui. Aku mah ieu teh sunat sanes. Abdi mah kamari ka pabudi Bu. Wali kota Tasik ke sholat abdi, kau di Garut ada pelajar jadi bukan dari Pak. Cari ke kabupaten, kamu gubernur ya Pak. Kabupaten, budaya sudah hari bahasa sudah tenyaho. Tuh cina kamu terus dah lengkap. Jangan disumpi lagi katamu malah dongkap weh. Yang sama nih kalian salam purnama. Pun apa? Sarut. Itu tak ini kamu langsung ke Indonesiaan berapa? Tukang program kamu datang ke bahasa Indonesia. Mulai kamu tinggal ke sini. Saya pulang ke mau. Nakasembung menahar bedau nyambung siapa bedau tapi lo ngomong beres bahasa Indonesia datang ke Jakarta ditanya kapan kamu datang kemarin seretnya kenapa kamu lama-lama pulang kamu malu kayak saya sudah tidak dikiuna begitu juga uyuhan mentas caranya nanti lah jangan dulu mentas sangat mempaurkan sekali memang kita dari mana dari tawang mengerakkan yes karena cerita HP pasien kok ini Akhi jadi korban HP Pak. Padahal mah Akhi ini cerai. Cek sini nih Akhi. Lamunnya mah akhirat ini. Bawa tuh baju. Sukses mau. Kok kagak siap. Kalau nanti buka mobil butuh-butuh dia beri menang saya capek. Oh kakek bisa jalan-jalan memang modal. Aturan nafsu gitu Ki. Arya imam mahal siap. Ayo kita tahu. Maka aku nafsu kasih Akhi.
Aki, ali itu salah salah kawan kemana bagi kerana bagi kan bisa ali sawe. Aing mah teu butuh. Kata sini tunggu nama jadi malik keuheul sini. Aing geus malik keuheul cek sini teh bregong di aki-aki dibaca ku abdi buka tuntas bakatku keuheul sini ni morosotkeun calana. Aing geus morosotkeun calana teh aki, ari ieu keur saha? Cek si aki teh najis teh kawat itu mah kau pepikeun keur nu maca. Astagfirullahaladzim. Kan aing nu maca da ka gara nu kitu. Tak mending HP kieu. Bo. Teraskan, Bo. Penyebab kehancuran Islam yang berkatilul waqalat oleh anak. Betul nggak, Bo? Maka kesimpulan di antawis Pak, jangan coba-coba jauhkan anak kita dari pendidikan agama. Setuju, Bo? Maka kamu kolotnya hare-hare dititah ke hari PC baru kali ini terus terang aja, Pak. Bener ya, terima terus terang ya, Pak. Atau dionang dewe cenah dengan dia alhamdulillah. Gua capek ya jauh jalan butuh dan kalau capek leutik geus rikas gitu. Lompatan mulu waktu. Pasti aduh. Punten loba kolotan ku anak betul lah, Bu. Mau ceramah pesantren betul. Sentimen begitu kan. Pesantren lagi orang nyatu. Bukan mau jadi kayak orang sasar di mana kayak sasar. Di mana harus betul lah, Bu. Pemajikan ada awewe kayak dah loba kawin kamu kayak terang kawin kamu kan si kali jujur hari yang terang kawin kamu tinggalin kawin kamu balik tiunggu hulu kadele pakai kaos polok kokor kadele pakai kolor podok cokor kadele naon bedana jeung be badut aya di dieu kalau tuh orang lumayan kita salakin uiwan daek nuluikeun ya subhanallah picer. Kalau benar hisab di poe kiamat berat, Pak. Betul nggak, Pak? Kamu awet teman orang hasil depan ada di salah kina bantu baju sendiri. Betul nggak, Bu? Yang nakal aja nyalahin istri hidup ibu-ibu. Pokoknya namun ayah awet teman orang terpanggilan dan katanya panggil dan katanya salah kina. Namun, Bu? Salah. Sok pejet salah kina. Salah kira tak oh sok dididik di papatan man sekalawan berdegong atau berdegong gampang tinggal cerai daripada lo bermahisab di pagi amat pokoknya mah berdegong cerai sok papa berdegong sing kari berdegong juga lo baru kudu cerai lagi itu ngaji jenggurin begitu kalau diteing perasken bo bias gitu ke China terek WBA mau ditambahan dari mah pinu medeui. Saat ini apunten sepuh mah dari tenang. Yuswa Nagaya 80 langkungnya. Langkung 80 doakeun we abdi sing soleh. Sepuh masing sehat sing panjang Yuswa husnul khotimah. Dari Yuswa mah rahasia Allah nya, Pak. Itu Pak, rahasia Allah sama sabah lagu sepuh tibatan abdi kadang-kadang pupus mah abah ti payun abdi ti pangkan. Akan abdi ti pangkan abah ti payun mana? Kan kieu disuruh jalma soleh teh, Bu. Ibu percantan abdi jalmi soleh, Bu. Oh, jangan dulu dong. Dengerin dulu cirina abdi jalmi soleh hiji abdi mah saumur inget can pernah ngagorengan jelema. Nah, ininya kaledi kadeh. Nomor kedua abdi mah tara sirik nempono maot, Pak. Kan ibu wartoskeun ka bapak-bapak ulah sok dibeda-beda mun aya nu maot. Betul apa? Lamun nu maot jelema beunghar ribut pada nguruskeun. Betul apa? Sasakuring taron sararea godog ka jelema miskin ge. Tah, deui mah kitu gayana ge, Pak. Pos moal modal rojing bijakeun kawan-kawan. Utara ngelakeun tara ka makam modal kau jalan terus ini sorangan. Setuju, Pak? Udah ke jalma beunghar menjawabkeun pinuh talieu daratan Pak jadi buruhan jadi onang oge dari buruhan. Ka makam meninggal jelma miskin menjalakeun carang talieu datang ka makam ini betul apa? Maksaku mah ieu teh gidi gitu. Begitu tinggal aya mah kerajin untuk ditanya KTP kita mah makanya ada pertanyaan yang menggelinding di antara kita, kenapa bisa berantakan dan banyak bencana. Salah satu dosanya terlalu banyak rakyat kecil yang tersakiti. Betul gak, Pak?
Taskin Bu siap kene sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin komodi dia daerah pesantren daerah kiai kudu di luar di unggulnya pesantren silakan mau nyabulas Bu ulangan nomor 2 ke agama sibeuringan harus kapuna di juragan dokter juragan dosen sabaraha gaji maneh izin cenah lain izin bisi maneh nomor 2 ke agama sabaraha gaji maneh cenah sakieu bari tulis tunjuk irungna babi maneh yang buka duit sakitu sabulan lila teuing begal aing sakali ngaji leuwih ti kitu teuing ti dieu mah dan angkat panitia mulai tiris ya cicing ningali si akal ireretane lagi tadi dia sanjarana wis mah dina cerita dongeng baheula bakal ieu Pak siap kene Pak teraskeun Bu kata ka abdi mah Bu ibu Arsati mambung we mung terus terang mung cenah ulang juga milu mayar atuh cenah ieu amit-amit cenah mau balik ke ikhlas ke gaji jadi tak guru jangan bilang kagak ikhlas Pak ikhlas mana hate duit mah dina pesa betul ya Pak pasal para kiai dina hate aya itiqadul qalbi aya amalul qalbi aya daul qalbi aya tekan hate pagawean hate aya penyakit hate tekan hate la ilaha illallah muhammadur rasul aya di amalul qalbi pagawean hate ikhlas susu muraqabah sabaqah sakinah mahabbah hirim tawadud dan lain sebagainya urusan ikhlas urusan hate amplop dina pesa oh aya betul barokah sebenarnya barokah sebenarnya awal sehat kubingkeun barokah tadi rizki babari ilmu manfaat luhur derajat hidup terhormat barokah namina awak sehat rizki babari ilmu manfaat luhur derajat hidup terhormat barokah awak sehat rizki kalau barokah sih itu tuh awak sehat iimani ilmu manfaat luhur derajat hidup terhormat beres maijah saya terus iman semoga semangatnya mah betul gitu maka kita parawan namanya ayo burung kakak tua hinggap di jendela si masa makin tua di depannya hilang 2 maka lu kena caro gitu kita pengen dolekan duit kita tadi kang lah sombong di rumah mending ya kawin mah daripada kandung orang ngelawan mending kan ini terus terang we capek dilawan ke pamajikan teh ini mah nurut keluar kacau ke milu tiba-tiba kolep gedekeun ngelok sabut manyun ngan budak teh sini mung nutupan orang goblok teh di abi mah aya ini teh ditiung di kukutang we kawena teh anakna sarua make daster keluar pakai daster ke pasar pakai daster ditiung henteu dasar si daster udah nolo lagi ini kan ditiung di kukutang ari susu bisa turun pesak rak aprek di kutangan seperti nama ulin dihadap itu jika anak rai kobra boro-boro dirapa di lagi merang begitu kan ya mah kamu kawari main ini pakai putang dan kancingan putang malaweng dia teh bolong putang nu dicokot lain kancing pentil susu dikit-kit dasar ini goblok lah ibu punten Bu ya loba pada mah ditaruh di ungkit tah era kamajian era ku ajengan betul enggak Pak kualiti cai mapan di samping alu kumpul ngagini ke ngarek boboko ngajing emer makali musuh halodo ti cai ka imah jauh lupakan maka di samping alu kumpul acara keur bae da ajengan ari teh di jalan panggil jeung ajengan teu sadar anu dipake tiung tapi sama ajengan lagi ayo ai barokah teh awak sehat rizki babari ilmu manfaat luhur derajat hidup terhormat awak sehat
rizki, babarik, ilmu, luhur, hidup. Ibu-ibu tarik bapak-bapak kita tadi dia sariawan kieu. Abdi kami bantuan bapak-bapak unggul. Awak, rizki, ilmu, luhur, hidup. Dengerin dong suami gue. Hebat. Awak, sehat, rizki, ilmu, luhur, hidup, sehat deh. Emang sehat menuka hiji. Tak, kita kan kapenak barokahnya kan. Awak sehat hayom, hari hayom. Alhamdulillahilladzi jalani sahihan walam taj'alni maridah. Terima kasih Allah kau jadikan kami orang sehat, tidak kau jadikan kami orang sakit. Alhamdulillah. Sehat masih herang enak, betul gak kan? Apalagi susu. Mau susu lepet. Sohadat mare. Awak udah damang sih ada damang amin. Ya Rabbal. Terus kering makan pari-pari pahit. Makan rasa lihat. Makan setum asup-asup. Rajin bener setum dilebok dia. Awak rizki babari hayamu. Mudah-mudahan tukang usaha si barokah dina usaha amin ya Rabbal. Tukang tali sing barokah dina talina subhan walhamdulillah. Tapi disebut barokah ilmu manfaat. Lain kudu pintar. Siburi kasar ini. Saya tidak menuntut Anda untuk pintar, tapi saya memaksa agar Anda bermanfaat. Ilmu nasaetik, ngaji lagi itu waras. Ngaji lagi saetik tapi manfaat. Kalau tuh lebih kudu dipakai. Coba untuk manfaat pesantren nilai kebesar cara. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun kalian pakai. Kayak gitu Pak. Mengatakan batur tebecus, perkataan batur terlalu masuk. Kayak gitu. Waktu nama tidak bodoh ke sini karena pintar cantik. Kalau diserungan karena belakangan, kalau itu naik karena belakang. Hidup tidak kayak tos itu salah kilai. Nanti seprek dincak sebab maju benang muduruna terapung tahanyu terendam tak basah. Begini sama begitu salah kawas kain dan kami pakai pamigol pakai cara pakai cepet mepet. Paling untung jadi bakia awak ditincak beng dicekek dincak kucing kenyangin. Dan aja tengah tidak biar sampai. Suatu barokah memberi hidup sangsara. Pamajikan terhamil salapan bulan bari hamil 11 akan sok ningali terhamil kan sok rajinnya kan karunya kan orang ngobrol duaan nya kan ulah sidakani ku awewe sok kantian terhamil salapan bulan bari hamil 11 beuteung kucing teu bujang doso aturan rek naik kana ojek bujangna bagus dina jog di lemar-lemar dihadapkeun panon colong bibir kembang beungeut teu bibir geuteur anu buuk ieu hieup kala karo beungeut galian da ambitis teu kurang ceulina orek kobra make senang capit teu leutik bari hadeupna leutik ganti kudu rapi aku doplak kedunal bebe ditaruh teh di mana ditawar itu tergantung sawak kita begung keur babegung ka luhur bakti ka handap tapi sawak begung geus nomor 40 mending ngeun di beberapa di handap leutik tiga karaketmu keur kopi acar deng-deng di kopi deng tiga mun rasa sagem ngejing-jing radio di buntal ka pakajan cecin bae diganti ku buruan kieu meni karunya mana imah geus doyong ka kulon di garis sujud sahwi henteu malah locor hujan ngari rinjing biasa mun duit teu kabeh salaki beregong pamajikan gede amok mentah carewe lengkap sudah penderitaan nauzubillah min mata punten nomor kapil ilmu manfaat subhan malana tafsir setiap siapapun orang yang ilmunya manfaat pasti bakal jembar di sini sabab al ilmu nabi ngareneng jeung ahli sulwasi subhan nomor 4 nomor kalimat disebut barokah luhur derajat hidup terhormat ku Allah dihargai ku makhluk Allah pun dihargai punten bagja dunia bagja akhirat fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirat alhamdulillah itu barokah marajin awak sehat duit awak sehat duit anaknya duit nyahetnya awak duit loba penyakit tumpuk betul kan? Duit loba penyakit tumpuk riut mikiran stres stroke depot pae ilmu loba tapi jangan untuk lain untuk diri sendiri pun kagak dipakai yang pasarkan kebetus
baturnya di pesantren tukang goreng siapa imaman batur mau soalnya gitu itu manfaat tungtungna boro-boro ku Allah ku makhluk Allah pun tidak dihargai hina dunia hina akhirat lahum di dunia khizyun walahum bil akhirati azabun alim na'udzubillahi min maka mudah-mudahan urang sadaya kabagian barokah walaupun pada dasarnya hirup zaman ayeuna mah geus eueuh barokahan paling tidak geus kurang barokah terakhir ya Pak wah samite gitu jam 11 banyak ngaji 12 2 jam lebih Pak iya sejam 5 wah capek ya saya kecil akan kamu tenang oh memang itu hati muka rasa gitu maksudnya mah melalui berpikir pihak sekitar ayah kene tenang pira kudu cai unggul kan betul kudu jeung kezo kan walaupun hirup zaman ayeuna geus eueuh barokahan tidak mejan digigin dia kita buktikan kita buktikan bahwa hirup zaman ayeuna geus eueuh barokahan Kanjeng Rasul Pak pada sahabat tiari ka Pak Kanjeng Rasul kantos kasumpingan kedua malaikat di maroti mauti waktu sebagian Rasul akan meninggalkan dunia sumping dua malaikat di kanan malaikat Jibril tukang nurunkeun wahyu di kiri malaikat Ajrail tukang nyebut tukang ting si ayat tukang apa tukang apa malaikat assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam ya Jibril bayangkan bayo mulia kumaha Rasul ari urang beregege asapan kiaina asapan mubalida asapan pejabatna awal kami hina yang hadir semua calon mayit betul nggak ada yang kita bisa rombongan kalau ujung-ujungnya kita tua kita sakit sekarat dan mati walau tamsifin artiwal ha'ina kalam tahriqal ardo walau tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayuha'in tarafika mas'ula tuh mulia Rasul olong-olong asapan beungharna nah dia kan Kanjeng Rasul kantos kasumpingan kedua malaikat yang datang kepada baginda Rasul adalah malaikat abi pada itu malas ibu-ibu bapak-bapak upami para ulama dina wengi hadir baringan itu singkari baru kali ini kami yang tidak mengatakan bingah ketika kedatangan ulama jujur aja Pak kami wengi sumping para ulama bingan Pak Kubu ada raya pejabat ayah baringan Pak apalagi kalau malam ini yang datang dalam malaikat gitu Pak punten ku Rasul ditaros assalamualaikum ka Rasul malaikat numpang payunan ditaros ku Rasul malaikat Ajrail tukang nyabut nyawa sorkan ya Rasul wahai malaikat Ajrail aya pikir salih naon salira sumping ka dieu sur malaikat Ajrail ya Rasulullah abi tugas ku Allah kalau ngabantu nyawa salira kumaha Rasul mangga malaikat hebatnya Rasul kan akan ya 50 kan sih ayah 50 kan 50 sana berarti paling akan paling penggar ayah 60 punten Pak saluran Nabi Rasul yang dicabut nyawa ku malaikat nyebut mana kenapa karena Rasul sudah siap mati betul hebat nggak hari orang bisa lihat aja sok jujur imam geus asa-asa nu geus urang nglaporkeun meh tereh di leuweung tos hadiah aja maka kami malah aya malaikat kan rek nyabut nyawa bebeda heula mau dibikeun terus terang bebeda heula sok malaikat teh hai hidup tadi copot nyawa ayeuna keneh soalnya aja bentar dulu dah malaikat masih ada sih akan yang lebih tua daripada saya disesuaikan dengan jadwal kematian kan nah nomor kedua benar lu ditaruh Rasul malaikat Jibril. Ada 3 pertanyaan dari baginda Rasul kepada malaikat Jibril. Satu saja Pak kita ambil. Seorang Rasul kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hal tanzulu min ba'di. Apakah malaikat Jibril akan turun ke muka bumi setelah kami meninggalkan bumi ini? Seorang malaikat Jibril, na'am ya Rasulullah. Sa'adil ila dunya asara marrat wa sa'arfu asara jawahir. Kami akan turun ke muka bumi 10 kali turun. Akan tetapi akan kami hilangkan 10 mutiara dari muka bumi. Bakal legit 10 mutiara di alam dunia, 10 mutiara di alam
di alam bakal leungit 10 mutiara di alam dunia ibu di alam kalau mau diterangkan 10-an lebih tinggi Pak ya 10 Bu nomor kasalapan satu aja lah Bu. Malaikat Jibril wa matur qaumin hayya Jibril mutiara apa saja yang akan dihilangkan dari muka bumi. Salam malaikat Jibril ya Rasulullah akan kami hilangkan yang pertama arbaul barokah minal ardi leungit barokah di alam dunia katinggal kabuking kasaksi karos kurang sadaya yen hirup zaman aya nama geus eueuh barokahan kompak geus eueuh masjid beki loba masjid beki alus nu berjamaah beki ala resek lantaran geus eueuh laras Bu usaha mah beki maju duit mah beki gampang tapi ngadidik anak malah beki hese lantaran geus eueuh tah hiji tinggal salapan deui upami ku abdi tadi terangkan sadayana hikmahna dua Pak hiji supados abdi tepang deui sareng urang ieu jujur mahaloyong tepang deui jeung abdi bagus maka tong dibereskeun 9 PR Pak sebab nu kadua arfaus safa minal agniya arfaus sabra minal fuqara arfaul haya minan nisa arfaul adla minal umara arfaus zuhda wal wara minal ulama dan sampai yang ke-10 adalah arfaul iman gitu dan lamun bab hiji salapan deui kan hikmah nu kadua yang paling berharga mah di mana-mana ge kieu setempat betul lah Bu sok kieu setempat hargailah kieu setempat rek nu muda rek nu kotak syukuri mata kapunana ya tah teu kudu loba ilmu mah nu aya amalkeun sabab nu manfaat pasti pintar nu pintar mah belum tentu manfaat betul lah Bu moal ngamalkeun nu eueuh moal ngamanfaatkeun eueuh kitu tah akhirnya yang kucil muntah masuk kawuruk di dia dan masuk kawuruk berkata pusatnya nah larasna tuturkan lepakna laraskan selesai cenabi cenah kemana lima cenah ngawas kabur tetelabi daripada alila tadi amalkan nah mencoba dengan penerima manfaat laras Bu karaya Pak oh sakan nengah ipun ntar maka guru lagi sekieu-kieu nah itu mau murid nah punten Pak lu berharga mah jangan sempat ya sok aja kan kayak sempat mah teka hartos ayeuna enjing dijelaskeun deui langsung teu beres ayeuna enjing dihanca deui setuju si tarik setuju Pak mata panggoblok-goblokna jelema nu teu ngahargaan kiai setempat betul Bu si tarik betul Bu abdi mah ukur saliwat sok abdi mah ukur saliwat gitu kiai setempat Pak hargai abdi mah juga alim pada kakara ari abdi mah kieu Bu kahartos teu kahartos mantau beres teu beres kok kiai mantau yang penting happy beres teu beres mantau kahartos teu kahartos mantau mata uing erek arek mantau ge titita kieu we setengah jam deui siap teu 10 menit siap 1 detik siap kieu we bade sajam bade 2 jam bade 1 detik bade 2 detik kumaha abdi we lah bukan mikir di dieu atuh sampai protes kieu meh semangat tong detik-detikan aya 2 pertarosan yang wajib dijawab pertarosan kahiji wios bahasana kasar sintari wios bahasana kasar bade ngahapunten hoyong kompak bade ngahapunten alhamdulillah mudah-mudahan disarengan ku mangfir Allah amin kang jujurnya mun teu dihapunten dugal Kang ngomong panglebana lepat pangseuna paeun para sayyuna paeun para tokoh paeun para aparat dan masih hareupeun budak teh nyontohan bener Pak lamun abdi teh dihampura rugi terus terang mamatahan batu mah gampang geus mah mamatahan diri betul Pak
Abi mah emot karena kasauran pun bapak ji ka mana ji mereka subang pak jadi ini tuh yang kieu 3 kali pak ngaosna sapu tinggi 3 kali mohon pak aya 50 kali ngaji bulan ayeuna Lampung pak cek pun bapak di mamatahan batur gampang mesi mamatahan dulu abi protes sapun bapak pak kedahiran abi ngaos ulah tuluikeun baikkan suku katuti ma bismillah tawakkaltu Allah niatan mamatahan diri memang pak batur lamun batur kasihung urang kudu kasihung sama loba omongan teu sesuai jeung kalakuan tah kali mah tah asa-asa ngan perlu teuing batur kasihung komo aing nu kieu keneh beres tah mata kali malah pang enak-enak bade ngapunten bade sok enak kami lagi pak paling tidak terjadi dosa jadi hampura merugi debat capek jalan jauh jadi hampura dosa gede duit leutik rudet teh kayak gitu mah di hampura enak kada dijalan bade ngahapunten alhamdulillah betah elah pakuuna masana pun ieu pernah menteri hampura mah ngerugeun mun teh mana bilang bade ngapunten bade sok enak Abah itos dihapunten abah sing atuh ngapunten gabinya mah. Itos dihapunten abah tinggal jadi kieu nyane. Maka dina hate teh ngomong ke bati kuring tinggal balik dari dihampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.